Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangun deui sareng pidangan dongeng Sundanya urang dongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu nyejar carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kandong emang di mana we aya mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinaran batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong diteroelan tomol sukrep-sukrep. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Ayeuna mah geus daya nulian. Ukula bakal dicaritakeun Rusiah kujang pamuka ka maneh Endul. Nya sababeta kujang teh mangrupa pituduh. Janten kitu nya Ki, sumuhun mangga geura sanggemkeun, geura terangkeun pituduh naon atuh. Jangan pepeujeuh ulah arek diucah aceh kanu lian. Ulah dibeja-beja kanu sejen, cukup maneh anu nyaho. Lantaran kajurung kula mah percaya ka maneh. Bakal bisa nyekel Rusia, nyekel amanat. Maneh mah jujur, oge boga hate anu bersih, boga tanggung jawab. Sumuhun, tangtos mah bade dibeja-beja kanu sanes. Atur nuhun bae parantos percanten mah. Ari kitu mah. Jadi kieu Endul. Tah, eta kujang teh mangrupa kujang pituduh anu nuduhkeun di mana-manana harta karun anu diteundeun ku juragan waria baheula. Janten kitu nya Ki, nah di mana eta harta karun teh atuh? Ari diteundeunna mah nyaeta di guha. Nya guha Karang Loa nu aya di Pasir Loa. Janten diteundeunna teh di guha Karang Loa. Gege nah Aki atuh bacicing bae ari terang manah dicokot bae atuh. Kapan eta teh harta karun tiasa dipimilik. Keur naon lantaran lain hak kula. Kapan baheula teh kula jadi bade gasatiana juragan waria nu ngajaga nu ngariksa. Nu sakuduna boga hak kana eta harta karun mah iwal ti katurunanana kula wargana. Nya kula warga juragan waria dulur-dulurna. Dalantaran pawaris tunggana mah nyaeta anakna nu ngaranna teh Raden Soman. Geus tilar dunya basa ku kula dijajabkeun neang eta harta karun. Tah kitu hanjakal pisan tukuh oge. Geus leungit pawaris tunggalna mah. Janten kitunya alah lebar atuh. Nya tapi kapan masih keneh aya kula wargana. Aya dulurna, ngan bae eta dulurna oge ku Aki acan katimu, acan kabanggi, tah kitu. Hanjakal atunya Ki meureunan he, ngubah we eta harta karun teh, nepikeun ka ayeuna acan aya nu ngapimilik. Janten salami ieu teh eta kujang teh dicepeng ku Aki. Nya bener eta kujang teh baheula teh pada ngincer pada marebutkeun ku jalma jahat. Untung bae, kula teh masih keneh bisa mertahankeun ngajaga ngariksa ieu kujang. Baheula kungsi Aki keripuh, lantaran nu dising hareupan teh lain saeutik jalma jahat anu sakitu lobana. Ngan untung baheula kungsi dibantuan ku jago anu hebat, ku jawara anu gagah, nu teu katelahna nyaeta Ki Bantar Geni. Ngan bae ti sabangprak, nya Kang Bantar Geni tilar dunya.
Atuh kukula teh kapaksa we nyamunikeun diri. Nyumputkeun ieu kujang bari neuleuman nambahan ilmu pangabisa supaya bisa martahankeun ngajaga ieu kujang. Nya kunaon eta ki bantar geni teh? Nah tetereleh jajaten nepikeun ka maotna. Maotna mah lain alatan tetereleh jajaten nepikeun ka ditandasa ku musuh. Tapi ieu mah lantaran gering. Tah kitu. Atuh kula teh ti sapangprag eta mah. Loba nyumputkeun diri nyamunikeun diri bae. Nepikeun ka kiwari. Nepikeun ka muka paguron. Nyieun padepokan di dieu. Di kampung Ciburuy. Janten kitunya. Uing jadi apa atuh ki? Lalakon eta kujang pamuka teh. Jeung lalakon aki namang sawaktu anu katukang. Nya kitu Nul. Tah. Pangna ayeuna kukula dicaritakeun ka maneh. Lantaran maneh kukula bakal dipercaya. Lantaran saha deui anu bakal neruskeun ngajaga ngariksa eta kujang. Pon kitu dineangan pawarisna. Iwal ti murid kula nya maneh anu dipercaya teh. Ulah nepikeun ka eta kujang teh ragrag ka jalma jahat. Nya harta teh kapimilik kuno lain hakna. Si Enlol mani ngajeng hok atuh ngadenge kitu teh. Lantaran kapan dirina teh sasat dipercaya ku eta kita apa? Bikin neruskeun cenah ngajaga eta rusiah kujang. Oke ngajaga rusiah harta karun ulah nepikeun ka ragrag kacal majahat. Sedengkeun kapan ari dirina teh bisa kasebut murid anu pangbucitna. Murid kalapetong disebut nage murid gagal. Kari-kari ayeuna arek dipercaya ku eta kita apa? Nah, delepat ki mercantankeun ka Nul. Kapan Nul mah murid aki anu pangborona. Hana henteu kaden bakar atawa kanu sanesna nu pangonjoina. Boh dina pangabisana. Pon kitu dina sanes kantena. Kula teh percaya ka maneh Nul. Lain kulantaran boga pangabisa. Tapi dumasar kana pribadi maneh anu jujur, bersih, boga tanggung jawab. Kukituna wayahna maneh kudu narima. Nya ka mana amanat kula. Kukula maneh teh arek dipaksa we. Arek digemleng, ngarah bisa kana ilmu silat, lain ngan saukur bisana teh kana ngahuap. Nya jeung ngulangkeun pangari. Tah kitu Nul. Janten bade dikumahakeun atuh uing teh ki. Nya bakal digemleng deui ngan bae carana khusus. Beda jeung anu sejen. Kapanan ki guru ge parantos uninga. Sababaraha kali uing teh diwarah ku ki guru. Tapi uing teh henteu bisa bae. Kapan diajar jurus ke gancang poho jeung deui meni gejed. Kumaha carana atuh ki? Nya. Eta mah urusan kula. Nu penting maneh teh bakal dipaksa we. Dibere didikan anu leuwih khusus. Beda jeung anu sejena. Ku ayana kajadian maneh bisa ngungkulan para karaman teh. Nya eta geus netelakeun saenyana maneh teh boga kakuatan, boga kawani anu henteu katemong. Ari eta kakuatan teh muncul lamun kararepet. Lantaran maneh mah kedua jeung na pikiranna teh ukur kana kejo bae. Cacak-cacak daek lapar, daek diasah mah meureunan maneh teh bakal luar biasa. Rumaos ki da kumaha atuh parantos bakat hese dirobah. Wayahna ti mimiti peuting ke mah maneh teh kudu milu ka aki. Unggal peuting kukula teh bakal diwara khusus ka maneh wungkul. Nu sejen moal diajakan. Nya teu langkung aki bae. Bari diwara kumaha oge, tapi nah di mana pi tempateunana teh? Nya di guhat. Di guhat tempat nyepen kula, tempat kula tapa. Eta guha oge baheulana teh kungsi dipake ku Ki Bantar Geni. Janten eta guha ge baheulana mah kungsi dianggo ku Ki Bantar Geni. Nya bener kapan kasohor baheula mah eta Ki Bantar Geni teh.
Ci jago anu pinunjul cawara anu gagal pilih tanding. Sekaligus anu geus nulungan ngabantu Aki dina martahankeun eta kujang. Baheula ge meh-mehan we Aki teh nepikeun ka cilaka. Basa adu hareupan jeung si Lintung untung bae kaburu ditulungan ku eta Ki Bantar Geni. Kitunya ti mana eta asal muasal Ki Bantar Geni teh? Enya hebat atuh Ki. Ari asal muasal nama cenah urang dieu, urang Ciburuy. Tah ngan bae eta Ki Bantar Geni mah gawena teh kitu we ngalalana. Hante puguh dumuk matuhna. Lantaran salila hirupna teh merangan kajahatan, nurungan kanu butuh, tatalang kanu susah. Sok sanajan kitu baheula teh kungsi nyarita kakula teh cenah lamun Ki Bantar teh boga pamajikan. Nyaeta adina Juragan Waria ngan hanjakal umurna hanteu lila alias ponok umur. Sapada ngajuru teh langsung nului. Ari anakna mah salamet. Nya laju we eta orok teh atawa anakna dititipkeun we ka urang dieu, ka urang Ciburuy. Dirorok ngan duka tingku saha pugu Aki ge. Kula kitu leungiteun udagan, leungiteun laratanana. Kula sanya nama bunga basa ngadenge kitu teh. Lantaran tang tuh eta anakna Ki Bantar teh mangrupakeun pawaris anu boga hak pikeun ngapimilik eta harta karun. Lamun kitu mana atuh henteu dicanak ku eta Ki Bantar Geni. Kapan jelas ka eta harta karun teh hak nu jadi anakna. Ari Ki Bantar Geni mah henteu kitu bae keur mangkapan anakna teh masih keneh leutik. Keun we cenah lamun geus dewasa Ki Bantar Geni lain jalma sarakah, lain jalma nu resep mak soko mukapanan Ki Bantar Geni mah jiga anu geus diresepeun kana haliah dunya teh. Tah kitu nul pangna baheula henteu langsung dipasrahkeun teh. Nepi ka eta Ki Bantar Geni teh kaburu maotna. Ngan memeh maot amanat ka kula. Eta karun teh cenah ke pasrahkeun ka anakna gerateang di lembur Ciburuy ngan aya nu matak hanjakal. Nya Aki ti leungiteun laratanana duka teuing di mana eta anakna teh da basa dipapai di teang ka ieu lembur teh. Kayaan teh keur genting, karaman mani meuweuh, atuh pangeusina teh kalabur kabeh ngungsi duka teuing ka mana. Ana di dadagoanan teh salila-lila cicing di ieu lembur. Eueuh baralik deui. Tah kitu tuk doigan nepikeun ka Aki nyieun paguron di dieu teh. Lantaran teh kitu. Boga amanat ti Ki Bantar Geni. Boga amanat pikeun nya ieu harta karun teh kanu hakna ngan bae. Can kapanggih laratanana hanya ka temen eta putrana Ki Bantar Geni teh kapaluru teh tiasa kapendak. Teu puguh kumaha nasibna. Sok padahal kapan eta teh anu gaduh hakna oge nya Ki. Nya bener pisan anu boga hakna. Tah jadi kitu sanya nama pangna kula tumentep di lembur teh. Henteu ka mana-mana deui hiji. Ieu kampung teh kapan mangrupakeun asal muasalna Ki Bantar Geni. Sekaligus tempat cicingna anakna nyaeta Jang Wijaya Geni. Mangrupakeun pawaris tunggal harta karun. Suga-suganan bae atuh aya balik ka ieu lembur tah kitu nul. Kitunya. Jadi kita teh lengkap ka ieu kampung teh sasat nuju harian pawaris eta harta karun. Sok sanyana mah jisim abdi ge samiki tuki ka cicing di kampung teh atawa tumantep di padepokan lantaran aya nu diteangan. Ngan bae sanes milarian pawaris eta harta karun abdi mah. Tapi milarian nu jadi bapa cenah ceuk si imah teh sanyana bapa maneh teh urang Ciburuy pek gerateang mung hanjakal hanteu dipasihan terang saha namina mah. Ayeuna kumaha dititah neangan bapa tapi hanteu dibejaan ngaranna.
Sumuhun, da saur si mate, lamun kumaneh cenah ditatanyakeun saha ngaranna bisi maneh teh pada mahala, pada ngala, pada ngincer, lantaran bapa maneh teh cenah jalma anu sok merangan kajahatan. Uang kaning eta lembur teh kakocapkeun, sering kadatangan ku para karaman, bisi panggih jeung karaman, dar cenah bakal cilaka. Jadi pangna hanti dibejaan saha ngaranna teh. Lantaran sieun lamun nyaho maneh teh anakna jalma anu teteangan ku maneh bisi pada mahala ku jalma jahat. Leres pisan tak kitu ngajaga banginten ulah dugi ka abdi teh cilaka. Anak kitu mah bapa maneh teh lain jalma sambarangan, tapi jalma anu salilana merangan kajahatan kawas kibantar geni jeung kula meureun nya. Henteu lepat janten pun bapa teh cenah jalmi anu merangan kajahatan kapan baheula teh usumna seueur karaman sapertos ayeuna we. Aya bedana tah kitu ki. Nya kaharti pangna bapa maneh teh disebutkeun ku indung maneh teh bisi ku maneh dibebejakeun di teteangan ngaran bapa maneh pasti maneh teh bakal pada ngincer. Jadi leuwih hade durisiakeun ngan bae kumaha atuh. Nya neangan bapa henteu apa ngaran kumaha carana rek timuna. Henteu kitu kapanan memeh ini teh dibekalan ieu. Cek si Endul bari ngusiwal ngaluarkeun bungkusan tina lamak bodas. Geus kitu mah eta lamak bodas teh dibuka. Teteh lagening dina bungkusan lamak bodas teh mangarupakeun keris anu salali disumputkeun ku eta si Endul. Ari eta keris lukna teh aya 4 luk. Dagangna jika hulu orai mangrupakeun hulu orai naga. Mata kerasep ningalina alus pisan eta keris teh. Kita pake meni molohok we merhatikeun eta keris. Cenah eta keris teh lain keris sambarangan. Beda cenah tina kaayaan pamorana. Jeung bisa karasa aya geteran kekuatan anu luar biasa. Tah ieu keris teh anu bakal tiasa nuduhkeun saha bapa jisim abdi. Saur si emak pekuet cenah teangan urang Ciburuy. Tatanyakeun saha anu buka keris anu jiga kieu. Lamun aya anu boga keris anu jiga kieu pasti eta teh bapa maneh atawa jalma anu nyahoeun ka bapa maneh. Jeung deui pikeun ngayakinkeun adukeun bae cenah eta keris teh jeung kerisna bogana bapa maneh. Lamun ngaku dicak hurung ngaluarkeun seuneu ngaluarkeun haseup eta teh memang sapasang sajodo. Tak kitu itu oreng teh. Tapi kumaha naha kapanggih? Nya saha di antara urang dieu anu boga eta keris? Nya eta teu aya saurang-urang acan anu gaduhieun ieu keris. Ditatanyakeun teh aya di pelarian teh suwung. Nya anak kitu mah meureunan lain pangeusi urang Ciburuy anu ayeuna. Tapi pangeusi lembur urang Ciburuy anu baheula anu geus luntang ngarungsi duka teuing ka mana. Bisa jadi bapa maneh ge geus luntang ninggalkeun ieu lembur. Tah kitu ki hanjakal. Jadi urang teh sami-sami leungiteun udagan, leungiteun anu dipilarian. Kita palaju katampo mani ungut-unggutan kakaraeun teuing apal kana lalakon si Endul. Si horeng si mana horeng sarua geningan keur aya anu diteangan. Kita pateras inget kana mimiti kadatangan ku si Endul anu pura-pura arek ngaguru. Tetela gening si Endul mah kalah kameakeun kejo we aya di paguron oge. Da ari diajar kana ilmu silat mahan teu bagugeun. Bodona kara cenah. Sing horeng si mana horeng cicing di eta paguron teh pikeun bertahankeun diri we. Dina raraga neangan nu jadi bapana. Ngan bae dina hate kita pate jadi begi penasaran nganu ngaharti si Endul teh cenah lain anak calma biasa. Jelas basa nemongkeun eta keris oge eta keris teh lain keris sambarangan. Anu boga keris kitu mah tangtu lain jalma biasa. Paingan atuh paingan si Endul teh boga kakuatan anu nyumput. Kakuatan anu sakali mangsa bakal katembong lamun dina kayaan anu kapepet atawa kayaan
anu ngabahayakeun kana kasalamatan dirina si Endul. Pikeun kita bage beki yakin ka si Endul percaya si Endul teh bakal bisa neruskeun ngajaga eta Kujang Pamuka ulah nepikeun karag-rag ka jalma anu jahat. Pon kitu bisa neruskeun tapak lacak manehanana anu salale ieu merangan kajahatan. Nya sarua urang teh datang ka ieu batembatan teh aya nu diteangan. Nya mudah-mudahan baik. Kahareupna bapa maneh ganjang ka timu. Pon kitu deui kula sagancangna nyahoankeun di mana nya anakna Ki Bantar geni sekaligus pawari sarta karun. Sumuhun Ki, mudah-mudahan baik. Tah ku kituna jadi geus. Ki mimiti ayeuna maneh teh ku Aki bakal digembleng dipaksa ceuk tadi oge. Kudu nepikeun bisa jadi jalma anu lain ngan ukur boga kakuatan, tapi bisa kana ilmu silat. Arah bisa dipake pikeun merangan kajahatan, tutulung kana butuh, kalatarang kanu susah, sakumaha taplak lacak bapa maneh baheula. Lain kitu. Nya cek si mama bapa teh jadi jalma anu tukang tulung tinulungan. Nya merangan kajahatan kawas Ki Bantar geni, kawas Aki, nya kawas Ki Guru. Nya tah timiti peuting kemah wayahna maneh teh kudu milu ka Aki. Kudu daek nahan lapar. Tah palebah dinya nahan lapar mah terus terang uing mah henteu kuat. Sokomo saupama dipibarang tapak mah sumuhun hante dahar saririla. Kapan kakara teu manggih kejo. Sababaraha po jam oge parantos. Alah teu kiat pisan. Kudu magesakeun Nul. Kudu dibiasakeun dabongan atuh maneh mah meureun ti leuletik teh. Resep pisan kana barang hakan jadina teu kuat merangan lapar. Sumuhun rumaos, tapi keun dangke oke ari geus digembleng ku kula mah bakal biasa maneh teh ulah sieun paeh ku tapa. Nya teu sieun ari ku paeh mah Ki, ngan sieun teh ku lapar. Mending oge paeh daripada lapar mah. Kapan saupami abi lapar teh teu kiat maneh nyoroh cod. Awak maneh kesang tiis kesang badag. Alah beuteung asa dipulilitkeun, pokona mah asa kasiksa. Nah ari maneh Endul. Sok ka mana karep milih paeh daripada lapar. Apanan ari parantos paeh mah moal lapar deui pangiten. Endul nah ari maneh sok ka mana wae ngomong teh. Geus nu penting mah engke maneh teh kudu bisa nahan lapar saeutik-eutikna dibiasakeun nya. Nah maneh teh jadi leuwih luar biasa. Kudu bisa diandelkeun ku kula dina neruskeun tapak lacak kula. Pon kitu deui ngajaga ieu Rusia Kujang Pamuka. Nya tulah Ki nya cek si Endul hade teh ungut-ungutan we teuing dina praktekna mah dina sanyana manah bisa si Endul teh nahan lapar. Apa moal dimimiti peuting engke cenah bakal digembleng secara khusus ku kita apa. Mitra waktos ngagening parantos nyekapannya. Cak heula urang tunda jajara carita si Endul jawara oloke jodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang atuh nganuhunkeun tina sadaya peratosanana hapunten tina sadaya kakiranganana nya. Mang saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.